Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, betul. Aya nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia anu teu mikir aya. Gusti belah mana diukna. Rek disebut teu mikir kumaha betul Bu, batur mariweuh. Riweuhna naon neng ti mimiti nyiapkeun acar. Bantuan sok sing tari. Dimimiti nyiapkeun acar, masang ten, nyeun pang, nyawa sonsis, ibu-ibu na mararas. Dimimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen rek dipencit ti dieu mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan? Ngabutuhkeunnya, matakan urang doakeun ku sadayana, mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka para kasepuhan, para alimul ulama, asatidz wal ustadzah. Wabil khusus ka guru-guru urang sadayana anu kusim kuring dipihormat, karsana Ibu Ustazah Hajah Aah anu parantos hadir ibunya. Anu panginten nyuhunkeun widi simkuring ieu naik ti payun. Alhamdulillah suatu kabingahan simkuring ayeuna tiasa hadir ka dieu tepang sana guru-guru urang sadayana oge para kiai, para ajengan, para asatid anu nampak hadir di ieu patempatan luar biasa tawadhu'na nya bunya. Anu mana guru urang sadayana, para kiai, para ajengan ngahargaan pisan ka simkuring. Para guru, para ajengan, para kiai simkuring teu dihargaan ku simkuring. Naha, ya bukti nasim kuring diuk di luhur para guru-guru di hararanda. Terus gitu Bu, hampura dasane salah abdinya, tapi salah paniti. Kusabab sim kuring dina peuting ayeuna mah keur diatur ku panitia. Dalam artian ayeuna teh peuting ayeuna teh sim kuring teh keur dibayar ku panitia. Leres Bu, matakan urang doakeun ku sadayana, hapunten Bah, hapunten Paknya. Ya sim kuring awewe di luhur lalaki di handap. Tapi kenaiknya kali-kali gitu awewe di luhur supaya aya variasi gitunya. Nawana atuh aja teh. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dijantenkeun di naon disehatkeun rohani sareng jasmanina amin. Dipasihan sehat badan amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna amin. Ditambih-tambih barokah amalna amin. Oge nu jantan putra sinareng putrina sing jantan putra putri anu sholih tur sholihah. Anu tiasa neraskeun perjuangan mantena amin. Ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka aparatur pemerintahna manawi aya. Tikawit Ibu RT aya atuh Ibu RT. Belah mana Ibu RT? Ka mana cenah? Hah? Keur kiih. Ibu RW aya belah mana? Hah? Belah mananya? Pak RT aya Pak RT. Palih mana Pak RT? Itu oh eta Pak RW aya oh cenah ngacung meh terenya. Pak Kades aya palih mana di Lebat. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan pamimpin urang sadayana ka Allah sing dijantankeun pamimpin anu adil amin, pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pamimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu dipimpi. Amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumaha daramang sadayana anu cangkeul aya, nyeri tuur, nyeri cangkeng, teu boga duit, loba hutang, anu teu mandi ti kamari aya, sagala aya. Anu hareudang aya, komo nu biasa tara make tiung mada panas atuh. Sok we ibu balik tina ieu tempat naon anu miti dibuka. Tiung heula ta bungkusan heula. Na tiung atuh da bungkusan mah geus nyaho geus beak ti tadi. Geus ditoongan leres Bu. Ibu balik tina ieu tempat hayang kiih lung eta tiung kana rak piring, betul? Jol salah kita rek masak mie eta tiung dijieun cempal. Saking ku make tiung teh pan hareud, tapi mudah-mudahan panasna urang hareudangna urang di alam dunia sing entong ngalaman panasna di neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu daramang Bu, masih semangat masih?
Para tamuan yang kuimpikan. Oca sok poho ari di Surakan teh. Kini jadi kenyataan, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Tepuk tangan amana. Mani 10 orangnya. Ibu alhamdulillah simkuring bingah anu amarwata suta simkuring tiasa dongkap kaya tempat. Ibu semangat Bu. Aya nu kadia naik mobil aya, naik motor aya, berjalan kaki aya, dibere duit eta teh ku panitia. Gusti 10.000 aya, 5.000, 2.000. Gusti meuni watir aja. Ari aja kapaksa teh ka dieu. Dipaksa tawa. Bagus ku sababnya karena tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa, tapi kudu maksakeun. Ibu maksakeun ka dieu, ikhlas teu, ridho teu. Coba simkuring bari naros ya ka orang mana ieu teh? Ka orang menceri. Ibu hatur nuhunnya sing ditampi iman Islamna. Atuh da kudu ti ayeuna ngadoanya. Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang mencari simkuring bade naros wios. Kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo. Allah. Tolabul tadi nama rek tolab ilmu ngan angger ari keresek masuk di bawah ti imah. Aya nu mawa keresek ti imahna aya keurawan eta teh euceuk. Lumayan neng, aya jeruk 3 asupkeun, aya papayus 6 jujulkeun, gae bawa we nu aya leres Pak. Tapi kade balik ka imah bongkar eta babawa, bisi poho, hanas digantungkeun dina paku menang saminggu aya papayus buruk di dinya. Tapi insyaallah simkuring mah husnudon ka orang-orang dieu menyaboja bahwasana dongkap kana ieu patempatan teh sejak bade tolab ilmu oge apal kana pahalana tolabul ilmi. Naon cenah pahalana tolabul ilmi, fadilahna tolabul ilmi. Urang tingali dina kitab Lubabal Hadis taurna kumaha? Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya al-farqaatin tatawuan. Maka sing saha jalma cenah anu ngaji anu naon cenah? Anu naon cenah Pak? Gusti araya bapak-bapak. Menila leulesnya. Bapak semangat teu Pak? Gusti anu paling ditu araya. Gusti ngan molohok kebelah ditu mah nya ciga nu resep ka abdi teh. Araya. Sing sajal mah cenah anu ngaji anu naon cenah? Ngaji sakumaha ngajina? Baban satu bab saja ce. Satu bab mah saalitnya hadir hungkul ngaregepkeun hungkul eta si ece calik hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marik henteu. Kana mangka aya afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Aya di dina pernah salat 1000 rakaat aya. Aya teu? Mun aya eta hulu tinggalkeun di handap. Saking ku berat betul Bu. Tapi ayeuna ece hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu. Kana mangka aya afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Alus. Nah cenah ning make alusan keneh urang ayeuna tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Timbul eta pertanyaan ti Ibu Titin. Aya Ibu Titin di dieu. Ibu Lilis, Ibu Mimin, Ibu Kokom, Bu Iyam, Bu Nur, Bu Ai, Bu naon deui? Bu Iyam aya. Cek Bu Iyam teh naha cenah ning urang teh afdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna, aya rukuna, aya sujud. Nah gitu. Tapi naha geuningan urang teh afdolan keneh tolab ilmu. Diwaler ku si ece apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Nah ayeuna si ece sok sanajan salat 1000 rakaat gederan adi teu apal kana ilmu nama salat lagi bakal sia-sia leres Pak. Kan nyeri-nyeri sirah Ibu. Ayeuna Ibu puasa teu apal kana ilmu nama kakur haus jeung dahaga hungkul leres Bu. Ayeuna si ece indit hajian, indit umrohan teu apal kana ilmu nama kakur kaolok-olok duit jeung waktu semata.
Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu mual ditampi ku Gusti. Na'udzu. Dina kitab Zubad saurna kumaha? Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu sing sahajal ma siap nyebut ma supaya sarap tunduhna pegatnya bunya. Siapa penyebut ma? Siapa? Keluarkan suara sing bebas ya. So, urang tes heula. Sing saha jalma. Gusti 10 urang anu pengker aya aja mun rek maot-maot atuh eueuh soraan makagoknya. So keluarkan suarana bebaskeun. Ulah dikekempit dina tikoro bisa jadi setruk sia. Sing saha jalma anu teu nyebut emak balik nani cak tai soknya. Sakali deui sing saha jalma ih heg make seni atuh belah ditu eunekeun nya Pak emak terus doma kitu mah lalaki abang kana gede tanaga emak terus doma eta mah nya make seni sing indah si syahdu ibadat jeung ilmuna maka ibadahna meniraing kos embenya moal ditarima ku Gusti bener turuk tuk jes araya keneh ieu teh ditinggalian can ngageblek hideung acan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Matakan alhamdulillah wa syukurillah ayeuna ibu dongkap kana ieu patempatan sejabada tolab ilmu maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti. Margi dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha pa di mana-mana aya riungan di mana-mana aya payangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun dongkap kana ieu tem. Erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh. Eta malaikat dongkap kana ieu tempat erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak ur. Ibu karasa geus dicabutan dosa ayeuna. Ibu Eti araya karasa keur dicabut dosa Bu Eti. Keur didudutan eta Pak Edi, Pak Edi. Pak Bu Eti teh keur dicabutan. Karasa teh Bu Eti? Teu. Da lamun karasa urang teh geus pingsan betul Bu. Kusabab gede kene dosa nanti nimbang awak nah lanjut kemanakeun eta dosa nu menang nyabutan teh nah di kilo gitu eta bu malaikat nyabutan dosa orang mancari di bedolan di gembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung kemana cenah gunung naon berarti di dia gunung naon Bu hah Batu Karut Pak dibawa ke Batu Karut barang nepi eta malaikat ke Batu Karut cek Batu Karut geus di mana maneh malaikat meni ringkid meni naon cenah Bu naon ari ringkid teh rarebo sagala dibau dijingjing loba naon eta teh jero na teh dosa orang manceri di jero nate aya dosa Bu Titin, Bu Iyam, Bu Nur, Bu Eti, kabeh araraya. Mang Aceng aya di dieu. Belah mana eta Aceng? Gusti ngaran Aceng aya di mana-mana euceuk. Kabari di Bogor aya, ayeuna di dieu aya, di Bekasi aya, oh ngaran Aceng teh di mana-mana aya. Dosa Mang Aceng segerar pa aya, dosa Bu RT, Pak RT, Pak RW kabeh araya. Ari cek gunung teh cenah rek kamanakeun eta malaikat meni dibabedol kitu. Ya teh simkuring teh aya niatan erek dibikeun ka dieu. Aduh hampura cenah cek gunung. Kaula moal narim kusabab di dieu geus loba dosa mah. Ieu lanjut ka manakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ieu dosa orang manceri ulah ka manehkeun mah. Ulah bingung malaikat bikeun wedah ka ditu ka laut. Kamana cenah Bu? Laut naon berarti di dieu? Hah? Eueuh laut euy. Ka palabuhan ulah ce eta masuk ka bumi. Ka mana pokona mah ka laut. Ka Pangandaran pan aya Bu Haji nya ka Pangandaran mah atuh naon atuh? Ka laut anu terdekat terus Bu. Ulah ka Sukabumi kun eta Bu
malaikat ditolak ku gunung batu karut ayeuna lumpat ka laut arek naon muang dosa orang mana Gusti ditanya eta geuningan laut teh ku laut teh malaikat geus ti mana maneh meuni ripuh meuni naon cenah Bu geus ti mana maneh malaikat meuni ngesang meuni naon cenah Bu cenah cek malaikat laut kumaha aing rek teu ngesang dihareup ge eueuh tisu-tisu acan aya tisu MC mana eueuhnya meuni geus banjir malaikat ya karunya aya tiung neng maknya atuh dielap make tiung ece sagelis-gelis tidak titunya naiklah kenanya harpuntennya panitia simkuring masanes miwarangan ngawartosan we kitu ngemutaan ari barang kanepi eta malaikat kaleuweut teh cenah cek laut teh naon eta teh geuningan dosa dibukakeun eta ku laut teh Gusti reuwaseun naon cenah Pak reuwaseun ternyata dibukakeun teh loba pisan dosa orang mance hatur nuhun ece nya mun teu dikitukeun mah moal meureunnya ti kaberes kitu moal ditingali tereuwaseun ternyata loba pisan dosa orang kampung Manceri tapi Bu tina lobana dosa orang Manceri teh geuningan lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki widih eta si bapa langsung culak-culuk aya teh nya pamajikan aing di dieu ibu boga dosa teu ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih Gusti meuni parede urang dia naon deui eta tisu deui wae meuni jadi dua nya ece nya Gusti kamanakeun eta teh sugan teh kueh ti ditu mah ce simkuring teh oh ieu mah nu gayana cenah urangnya aduh hatur nuhun ibunya masyaallah karek di mana bi ece ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih da parede euy sakali deui ibu boga dosa ka salaki rek dibawa maot mah ih berarti orang dia masuk minta hampura ka salakina unggal poe oh tara ari minta hampurana iraha atuh Pak engke we geus lebaran berarti yakin orang mencerima kabeh maut na terek bulan Syawal kusabab lebaran dibeakeun dosana leres Pak Gusti naon cenah dosa nasik sepil dibukakeun geuningan ku laut teh loba pisan dosa orang Manceri teh naon cenah dosana ibu-ibu orang Manceri teh geuningan loba pisan nyaeta loba ibu-ibu orang Manceri mah anu osok molototan ka salakina ibu sok molotot ka salaki atuna osok namanya peureum ka salaki teh moal kaciri atuh kitu ibu sok aya nu nyentak ka salaki bapak-bapak sok disarentak tara osok paingan atuh baregamnya ibu naha make disentak salaki teh pika keheuleuh neng salaki aja mah geuningan sok bager wae aya nu bager wae salakina di dieu Gusti cakekeun malaikat eta teh leres kitu naon cenah Bu dosana Gusti nu agung teu aneh Bu zaman kiwari perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha du leres gitu Bu salaki boga duit jeung salaki eueuh duit beda henteu beda tong boroning perilaku na ningali banget salaki ge beda ari salaki keur loba duit kumaha kacirina kasep cenah padangukeun naon deui Bu marahmai hurung ditingali ti kajauhan Gusti ari eta salaki saha ari pek salaki batur anu hurung mah ece ditetep ku ece Gusti kamu kok begitu bebaskeun ulah dikakampit dina ti kono bisa jadi setruk deui wae memandangmu tak bosan-bosan ari salakina keur eueuh duit kumaha kacirina salaki keur ngaringkuk teu salah teu naon ditoker kas ka ucing Pak hudang si teh bapana tinggal di salaki batur wayah kita geus usaha ngan dirinya mangalumuk ke kosasehaneun piraku kudu diduruk mah nu ngaduruk salaki di dieu atuh da harianeun nya banyak tapi sim kuring mah insyaallah Bu yakin husnudon lah ka ibu-ibu orang dia mah masyaallah ditinggal di dengan wajahna teh wajah salihah hungkul wajahna ge wajah surga ya
pinter ngabungahkeun hate salaki. Ibu kenapa cik orang yang menikah diibaratkan hayang pahala teh karingala? Karena saking hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah. Dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala asal orang apal karena ilmu. Nah, al ilmu qoblal qawli wal amal. Jadi orang teh kudu apal heula kana ilmuna sebelum beramal supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Teu pira ceuk ngabungahkeun hate salaki, hate saha cenah? Salaki saha? Salaki anu dekok teh ya, udah eueuh nu ratanya. Dibungahkeun ku eca lumayan bu pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun ka ur. Ibu aya di dieu umurna 40 tahun aya. Full ibadah atawa henteu eta teh? Henteu. Tapi ayeuna ece ngabungahkeun hate salaki nya beunang tah pahala 40 tahun sok sanajan ibadah sun ku malaikat dicatet dipasikeun ka ur. Urang maneng boro-boro cenah ibadah anu sunnah ibadah nu wajib oge masih kene sok di waktu naon ada di waktu-waktu teh di engke di akhir subuh rewa sukan teh moal nyanyi nya sok atuh bebaskeun siapkeun subuh duhur karepotan asar di jalanan maghrib kacapean isya atuh ira salatna ceuk. Ibu nu paling hoream salat naon sih? Isya jeung naon Pak? Jeung subuh, jeung lohornya, jeung asar, jeung maghrib. Oh kabeh eta mah hoream. Loba gaya si Bapak hoream salat naon isya ari duhur henteu. Urang maka tinggal ibu dina ibadah tepati beki lin bekah beki siap dina ibadah tepati ngaji api-ap sodakoh pel ari hayang-hayang kasur eueuh ti girangna ibu hayang ka surga henteu osok hudang ti peuting salat tahajud ari nutara eta rek naon hudang ti peuting teh rek kiih enggeus kiih naon atuh nangisang heula. Maknya beres kiih langsung sare deui. Paingan atuh bau kecoa orang di banyak. Gusti nu agung urang mah Bu, kana pahajud kita pagujud betul Bu? Tapi ayeuna seorang istri yang sholihah, teu kudu ge tahajud, teu kudu ge duha, teu kudu ge naon, geuningan geus naon. Lumayan pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun ka ur. Luar biasa henteu. Neng ari kitu mah teh ibu ge kabitanya hayang ngabungahkeun hate salaki tapi kumaha carana? Apakah kudu dileketek? Aya nu ngaleketek salaki di dieu. Ece atuh dileketek mah jadi seuri leres kitu. Tidak semua orang yang seuri itu bahagia. Teu kabeh jalma anu seuri teh bung. Aya oge jalma nu seuri teh keur nutupan ka nyeri. Kadang di dieu pangtarikna seuri teh boboroholan, boborogododan. Ternyata pangjerona kanyerina betul Bu? Teu bisa ayeuna nyerian jalma anu seuri teh ku bungah teh ku seuri. Terus kumaha atuh neng cara ngabungahkeun hate salaki teh kumaha carana? Bungahkeun hate salaki ku dua perkara. Ku sabaraha cenah Bu? Hiji bungahkeun hate salaki ku akhlak urang. Secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita. Kalau misalkan kita tidak ada akhlak kepada suami nilainya 0, betul Bu? Kenapa Siti Khadijah istri Rasulullah SAW selalu diingat oleh Rasulullah karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang luar biasa, keremah gelis, beunghar, berakhlak. Terus naon ayeuna akhlak seorang istri kepada suami? Menurut versi istri Kanjeng Rasul Bu, ayeuna urang kan keur naon namina teh? Memperingati maulid nabinya selalu ada ajakan mari cenah kita teladani akhlak Rasul. Berarti otomatis urangnya kudu meneladani karena akhlakna istri Kanjeng. Nah atuh akhlak istri Kanjeng Rasul teh hiji, istri Kanjeng Rasul Madinah nalika dipanggil ku Kanjeng Rasul teh osok rengkuh naon cenah. Contoh ya Humairah labbaika ya Rasulullah rengku lain nyeri beteung nya bak ieu teh nya
Di mana-mana ngalangkung payunan Kanjeng Rasul anjeunna mah geuningan osok moyongkod. Naon ari moyongkod teh? Naon? Pokona mah moyongkod dodongkoan sopan. Ari orang manceri ka salakina sok moyongkod tara. Gusti salakina keur nongton TV hareupeun imah bari ngagoler ka tincak beheungna. Cik atuh awas ulah di dinya ngan ngahalangan. Gusti hese berartinya neng hese cenapa simkuring mah pamajikan biasana tara kitu kabayang lamun tiba-tiba kitu hareupeun salaki moyongkod tiba-tiba mana teuing cek salaki teh kunaon pamajikan aing. Oh banyak ternyata akhlak yang sering kita abaikan, betul Bu? Ayeuna aya deui akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Sepele tapi sering diabai, kecil tapi sering diabai, cetek tapi sering diabai. Naon neng geuningan naon urang teh sok poho Bu, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Ibu sok hitut hareupeun salaki, ari bapak-bapak sok hitut hareupeun pamajikan. Gusti komo rumah tangga 10 tahun kaluhur atuh da ngomong teh lain ku bibir deui. Kunaon? Ibu ari pas anyaran kawin wani hitut hareupeun salaki. Terus ayeuna make jadi wani. Sabenerna nu salah teh bapak-bapak. Leres Bu? Kenapa? Karena pada dasarnya suami itu, laki-laki itu sebagai pemimpin. Leres Bu? Ari wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pikeun ngalempengeun teh perlu dengan kelembutan. Ece hitut hareupeun salaki kuduna ku salaki teh ditegur. Leres Bu? Contoh ibu hitut hareupeun salaki jelegur langsung tarik bolong atuh kasur oge saking ku tarikna. Ari cek si bapak kumaha lain kudu dicarekan langsung Pak tegur. Apa itu teh bunda? Aya bunda di dieu. Ayah papi mami ih baik itu neng baik. Da eta mah bentukannya urang kanu jadi salaki. Malahan dianjurkan urang ka salaki ka pasangan teh memanggil dengan panggilan yang indah, panggilan yang so sweet. Terus Bu nyebut papi kanu hideung ge bae, nyebut mami kanu sukuna jebrag bae ece. Da eta mah bentukannya balik deui ibu hitut hareupeun salaki jelegur cek salaki. Apa itu teh bunda? Aduh punten ayah ini teh kentut bunda. Bunda dangukeun bager, apakah bunda tidak tahu di dalam kitab Uqud? Kenapa gitu bunda? Ayah, bunda. Di dalam kitab Uqud bunda saurna kieu wala yasummu anfuhu minki illa thaibarihi. Wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki min kiti anjeun awewe illa thaibarihi kecuali ambe anu seung, ambe anu had. Bunda sabenerna bau kelek bunda itu jangan tercium oleh ayah. Bau sungut bunda itu jangan tercium oleh ayah. Kari-kari ieu hitut ditodongin ke ayah, gak bagus eta teh bunda akhlak. Leres Bu? Tuh, jadi sabenerna mah bau awak urang ge ulah kaambe ku salaki. Ieu mah salaki asup ka kamar seleber, bararau sirah, bararau sungut, bararau kelek, bararau cokor. Cek nyonya naon teh cek nyonya dira mah geuningan. Leres Bu Gusti nu agung. Ieu dangukeun orang manceri ieu batur mah ieu ti peuting seungit teh make hand body atuh make parfum. Imader make awutan. Atuh salakina diletak teh paeh cek karacunan. Gusti nu agung Bu dangdan hareupeun salaki. Karena pada kenyataannya Bu ada kenyataan yang menyakitkan. Ada kenyataan yang menyakitkan apa? Ternyata tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya teu aya. Aku menerimamu apa adanya wahdul eta teh. Aku menyukai wanita yang natural wahdul eta teh. Leres Bu? Make jeung wadul neng salaki ece masih bertahan jeung ece wadul eta teh maksakeun. Leres Pak? Ibu tak percaya? Urang tanya ke bapak-bapak, bapak-bapak raya teh semangat teh Pak, kaluarkeun sorana, bebaskeun sorana, tarikeun sorana sing jujur supaya pamajikan teh introspeksi. Siapa?
sok aya. Coba bapak-bapak resep teu ningali pamajikan anu gelis. Dangukeun Bu resep. Resep teu ningali pamajikan anu glowing. Resepeun Bu. Resep teu ngambe pamajikan anu sengit. Dangukeun Bu. Cik di marodalan henteu. Ah Gusti nu agung. Henteu cenah. Matakan atuh ari henteu ulah loba gaya. Hayang pamajikan seungit glowing ari tadi modalan mah tarimangkeun pamajikan siga bangbung mah saeutik. Neng pamajikan ece mah cenah pamajikan bapa mah siga simet cenah beungeutna teh tarimakeun ari tadi modalan mah leres Bu. Kusabab segala rupa ge kudu butuh di moda. Ayeuna ece rek treatment ka klinik butuh duit. Teu bisa make BPJS. Ece ayeuna datang ka RT, Pak RT abdi mah hayang cantik tah kakak sareng KTP bisa henteu? Dah henteu leres Bu. Cantik komonya dina rumah tangga perlu kita yang namanya dukungan antara suami dan istri. Duit perlu sih. Tapi da percuma kadang aya jalema teh anu beunghar salakina teh nya loba duitna. Tapi da geuningan koret ka pamajikanna teh. Betul gitu? Ya anu gitu. Ya maksudnya dangdan teh lah rapih lah gitu minimal gitu supaya bau kelek urang, bau sungut, bau sirah dan lain sebagainya ulah kaambeul ku salaki. Kamari simkuring ngaji di daerah Cirebon aya orang Cirebon di dieu. Abdi ngaji ka daerah Cirebon Bu, aya nu ngaWA beres acara teh. Assalamualaikum Neng. Iya Bu. Tadi saya dangdan depan suami, niatnya mau membahagiakan suami tapi kenapa suami saya malah takut. Dari ece dangdana kos kumaha cik fotokeun. Gusti pasti fotokeun teh reuas Pak. Dikirim nanti nu sekali lihat. Ibu punten sebelumnya, ibu usianya berapa? Cek abdi. Saya 78 Neng. Wah. Eta ditinggali teh Bu, buukna teh diriabkeun make bunga. Cek abdi teh Gusti ece geuningan atuh meureunan alus teh baheula buuk diriabkeun make bunga alus teh baheul. Da ayeuna mah geus pinuh ku nu huisan di dieu. Geus botak tengahna oge. Baheula meureun ece alus make baju anu merecet teh da keur langsing keneh. Ayeuna mah geus siga nang ka di karungan. Aya nang ka di karungan. Geus babarahilan. Kari nyabut ke bedog blug gemurah ka handap. Ditingali teh Bu si eceuna teh awakna teh hideung. Ari make bajuna beureum. Meni persis kos tangkil. Apal tangkil orang dia? Bajuna koneng hejo beureum dibukakeun hideungnya maksudnya rapi hareupeun salaki teh siap Bu. Oh sok Neng ibu ge dangdan hareupeun salaki mun salaki keur loba duit we. Meh awet. Oca kumaha dangdan mun keur loba salaki. Pipina ge diwedakan make wardah. Panona ge disedoan. Eueuh sedo make spidol hideung. Biwir nage dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage bari cacadelan anu cacadelan aya salakina keur loba duit bapana bade pipi bade kopi bapana bade cai bade nyai bapana bade tuang teh bade tumpak itu inungna eta budakna ngahulang ece di inung jeung bapa aing rek tumpak naon motor teu boga mobil teu boga leres kitu Bu hiji sedata. Geuningan loba pisan dosana teh nya Gusti ditingalikeun deui ge geuningan aya deui dosa pamajikan kanu jadi salaki. Naon cenah dosana geuningan loba orang menceri mah ibu-ibuna teh anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina. Ibu boga hutang henteu. Emprak ari pelakuna mah leres Bu. Ibu boga hutang henteu bebeja ka salaki. Henteu. Ibu boga dosa, boga hutang Bu. Ka mana pa lobana hutangna di dieu? Aya emo ka dieu. Aku loba nasabahna di dieu. Da Bu mun ditanya hiji-hiji da moal ngaku leres Bu. Sok aya cirina da. Naon cirina tingali we salakina. Lamun salakina begang tah. Cek si bapa bari ngudud hareupeun imahna. Awak aing begang lain ku loba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan minjem ka
Karena ya oce neng cenah abdi masuk minjem paket sok meri paket tara bebeja ka salaki eta kumaha hukumna. Nepi kakeun ngechat ke amang paket teh, amang paket tong waka ka imahnya aya keneh salaki. Aya nu kitu aya. Da sabenerna mah perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha suami leres. Lamun misalkan salaki teu hitungan, lamun misalkan salaki tara gurah geureuh, urang ge moal susulumputan tukangan salaki, betul Bu? Ieu mah datang paket hiji ka imah cecek salaki dipencrong Gusti ngan hayo he paket. Gusti Bu nyeri hate tadi kitukeun. Bapak, salaki menawan pamajikan mah jangankan ditajong, jangankan ditampar, jangankan dicekek. Dibentak oge kudu jadi salaki nyeri leres Bu, nyerap kana hate teh. Si ece dikitukeun ku salaki nyeri hate, tutunjuk kanu jadi salaki. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu. Alah nyeri hate cenah si ibu teh. Jadi sebenarnya malah di dalam rumah tangga orang teh perlu yang namanya dukungan kene. Jadi suami dan istri itu perlu yang namanya bekerja sama. Leres Bu? Ulah waka nuntut hak lamun misalkan kewajiban orang can kalaksana atau napi can dilaksanakeun. Leres gitu? Ari cek laut teh geuningan loba pisan dosa orang menceri teh hampura malaikat kaula moal narim. Kusabab di dia geges loba dosa mah lanjut kamanakeun atuh cenah laut lamun misalkeun nya dosa orang menceri ulah dikamanehkeun mah ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka dusun menceri. Alah eta dosa titah dibawa di kamana? Mangkaning Bu Eti Mang Aceng teh geus bersih tadi teh nya geus didudutan tina sakabeh dosa. Kari-kari dibawa deui ku malaikat ka dieu. Ari cak Gusti Allah teh ulah malaikat ku sabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu mah ku kaula geus dihampura sakabeh dosana. Alhamdulillah. Ari cak malaikat teh Gusti lamun misalkeun ieu dosa orang menceri ulah dikamanehkeun mah. Ulah dikamanehkeun, ulah dibagikeun deui ka orang menceri kudu kamanakeun Gusti. Ulah bingung malaikat atuh cekelan we ku anjeun naon cenah Bu? Cekelan we ku ari cek malaikat teh Gustina teu ningali ieu dosa orang menceri teh loba kieu. Atuh da dicecekelan we mah sim kuring ge cangkeul naon cenah Bu? Oh cangkeul. Ari cek Gusti teh kumaha? Wahai malaikat, lamun misalkeun ieu dosa orang menceri geus dicekelan ku anjeun, nangtung anjeun di ujung-ujung jalan, nangtung anjeun di ujung-ujung gang, nangtung anjeun di lawang panto. Lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa, tah bikeun dosana ka dinya. Erek weh ti heula anu tukang erek mah kabayang eta bikokom aya bikokom balik ti heula ditanya ku malaikat rek ka mana maneh kom rek balik Gusti sim kuring mati magrib ti jam 6:30 di dieu teh tah atuh mere dosa jeger kira-kira rugi henteu naha make rugi da urang mah jalema geus loba dosa leres Pak urang mah jalema anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulang-hul mikiran hut komo nu genut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap hitut ya mudah-mudahan urang sadayana atuh kumpul ngariung dina ieu patempatan teh janten kifarat dosa urang amin ya Allah ya Rabbal ibu lanjut Bu hayang sakedeung apalila sakedeung we atunya da percuma lila ge sok tar diaramalkeun leres kitu urang mah sok kakenaan ku panyakit barho naon cenah naon ari barho teh bubarapo adun leuwih parah cingho naon ari cingho teh cicing keneh oge enggeus adun leuwih parah tumhiho naon ari tumhiho abdi mah tuman hilap jeung mata kan ngaji mah ulah lila-lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman Gusti sen nyebut berkat bieu euy kaciri atau bacang dahar leres gitu Ibu Araya semangat teh Ibu apal teh abdi saha
tadi teh nyaho nya ngaranna teh aya didinya fotona ngan ditingali teh fotona ge foto baheula eta mah foto keur umur 20 tahun tapi ditingali tina foto gelisana foto apa na aslina bohong teu percaya simkuring karek mudun tidinya anu haharewasana teh aslina mah ciga bayawak nya cenah cek abdi teh kieu emangna ece alus sakitu ece ge ciga bool ucing ece ya Bu terang teh abdi saha abdi teh Wasta Awit Fitriani saha cenah di mana abdi teh di Sukabumi Sukabumina di mana di Sukaraja jadi lamun misalkan ece ulin ka daerah Sukabumi lah teu aneh aya bangunan panggedena teh rumah sakit Hermina cek saimah abdi kaluhur ece tanyakan di mananya Bumi Awit Fitriani ece teh bakal diantarkan ka hiji imah anu 3 tingkat mobilna ge 8 halamanna ge luas tah eta teh imahna mantan lurah cek saimah abdi maksudnya simkuring tebih-tebih ti naon namina ti Sukabumi dongkap ka dieu hiji seja ijabah undangan nu kadua seja ngiring takdim wa takrim anu katiluna seja silaturahmi fadilahna silaturahmi man sarahu ayub satalahu fi rizki aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu makasih saha jalma nu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseureurkeun milik rezekina anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur duit teu beungeut duit kabeh ieu mah ye ibu masih semangat Bu. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan Maulid Nabi, sebelumnya kita keluarkan harta yang telah kita miliki, kita sisihkan untuk bersedekah di jalan Allah. Saur Gusti Allah kumaha? Anu kadua. Oh, saurna teh henteu, saurna teh teu janten. Atuh ari kitu mah urang lanjut heula. Siap Bu? Tapi da teu acana ieu ge simkuring teu aya nya. Teu acan, urang lanjut heula we. Ka pembahasan selanjutnya. Jadi orang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan dalam rangka naon sih? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi berbicara tentang maulid pasti kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang diperingati hari lahirnya. Orang sok ngadangu haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani eta diperingati hari wafatnya. Orang sok ngadangu haul Sultan Banten eta ge sami diperingati hari wafatnya. Ayeuna urang lamun misalkan indit ka Yaman aya maqam Nabiullah Hud alaihi salam eta ge diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah belum ge diciptakeun ka alam dunia namina tos masyhur, tos terkenal. Leres kitu Bu. Sehingga saur Kanjeng Rasul kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Kaula teh hiji nabi anu mimiti diciptakeun ku Gusti Allah sareng anu pangakhirna dibangkitkeun ku Gusti. Terus naha urang ayeuna kudu muludan nepi kakeun diperingati unggal tahun ngabeakeun biaya berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nepi kakeun orang dia ge geuningan aliuran. Ibu iuran teh sabaraha teu iuran tapi sok aya nu masihan aya teh nu masihan sok aya tapi nya walaupun teu iuran tapi sok aya anu nyumbang mah nyebunya tah eta teh mudah-mudahan ku Allah sig digentos ku berlipat-lipat ganda ku sabab dina Al-Qur'an saurna bismillahirrahmanirrahim mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل ثنبلة 100 حبة. Lamun misalkan orang ngaluarkan harta orang Bu hiji kebaikan maka ku Allah akan dibalas dengan 700 kebaik. Contoh ibu keur acara ieu teh boga hiji cau maka tina hiji cau bakal dibalas ku Allah ku 700. Hah? Manya 700 cau? Rek dagang sale aja di ditu berarti teu fokus ya ku 700 kebaikan sakali deui ibu keur muludan teh boga aqua sabotol maka tina hiji aqua ku Allah bakal dibalas ku 700
kebaikan. Ulah 700 aku arek naon muka depot jadi itu. Nah cenah urang make kudu mulu dan hiji urang teh ningalikeun cinta urang ka Kanjeng Rasul. Kadua urang teh ngarepkeun supaya urang teh diangkat janten umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu katiluna mudah-mudahane urang teh sing kabagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi naon buktina? Maca sholawat. Anu paling sederhana ayeuna ece daek cicing di dia, betul Bu? Karena pada dasarnya urang sadayana moal daek calik dina ieu tempat lamun misal teu ngabogaan cinta, betul? Urang sadayana moal daek ririungan haharedangan nahan cangkel nahan hayang kiih nahan hayang balik. Dedeketan jeung batur pasasedek jeung batur komo nu gigireun bau awak madalieur. Tapi ibu rela bertahan tah mudah-mudahan we atuh eta teh naon ngajantenkeun wasilah perjuangan urang sing diangkat janten umat Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu cinta ka Kanjeng Rasul, cinta ka Kanjeng Rasul, cinta neng. Urang wajib cinta ka Kanjeng Rasul. Tapi ibu ngomongkeun soal cinta, ari ibu pernah teh sih merasakan yang namanya cinta? Pernah teh? Hah? Pernah. Bapak pernah Pak? Raya bapak-bapak raya pernah tuh ibu merasakan cinta? Apakah cinta itu masih ada? Bohong. Geus karolot kieu ditanya cinta moal ge ai. Nu aya ge rasanya. Ari ibu cinta jeung nyaah ka salaki. Nyaah, cinta keneh teh. Betul dah cinta mah moal lila leres Bu. Paling lila ge 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ngaranna cinta mah. Cinta itu moalil. Cinta itu moalila, cinta itu but. Teu paduli cicing di saung butut nu penting cin. Teu paduli dahar jeung uyah hungkul ge nu penting cin. Keur bobogohan panggilanna ge ayah bun. Aya ayah di dieu. Bunda aya. Keur bobogohan ayah, gak papalah bunda mah balangsak juga. Yang penting cin Gusti nu agung. Aya nu kitu aya. Daek balangsak juga cenah geuningan. Ah yang bener cenah bunda, bener ayah cek si bunda. Seberat apapun beban derita, hidup bersamamu ku kan terima. Cek saha? Cek si Ece. Dangarana penuh dengan cinta mah terasa indah, betul Bu? Teu paduli dahar jeung uyah ge da indah leres gitu Bu. Si Ece ngagoreng ikan asin. Ibu apal ikan asin di dia? Naon atunya? Japuh, Ece apal japuh. Sepat apal sepat. Digoreng ku si Ece penuh dengan cinta mah indah. Biar aku makan hanya sehari sekali. Daek teu ayeuna. Bu, sakitu ngadahar baso ge di sanguan namanya. Biar aku tidur berkasur kain jerami. Aya nu kitu. Daek teu ayeuna. Oh, merang atuh Neng. Biar aku harus berteduh di pinggir kali. Daek teu Ece. Loba reungit Neng. Asal engkau kan selalu menemani. Cek nini pret. Can apal kumarasana beas-beak. Can apal sedihna dina aplikasi TikTok dina keranjang meni pinuh ari dibayar henteu leres Bu. Sedih teu? Sedih Neng. Oh. Ibu geus 10 tahun kawin hirup balangsa kasih bapak-bapana. Teu karasa ieu teh awak teh asa ngagibrig. Aya angin tiris lain. Naon atuh geus teu karasa ibu teh geus teu dahar 12 poe. Allah atuh kumaha aya sangu teu Pak? Tidak, cek si bapak teh. Aku tidak punya sangu bunda. Aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa. Oh, terus gitu. Cinta moal wareg cek si ibu. Kumaha cek si ibu? Pulangkan saja aku pada. Gusti ari geus kitu mah hayang dipulang. Matakan menikah teh harus dengan ilmunya muja. Insyaallah menikah dengan ilmu mah dibere sababaraha oge ku salaki bakal narima. Dibere 2 juta sapoyeun ku taraki ditarima. Leres Bu?
Ibuna 200.000 kudu CF samenit siap bapana. Terus Bu, cinta. Ibu cinta banyak ka salaki. Beda tuh Bu ari cinta jeung nyaah. Beda tuh. Ibu araya. Cik beda. Nu ngaranna cinta mah Bu di mana-mana ditingali teh matak ngageter. Di mana-mana ditingali matak ngageter. Ibu baheula ningali jalma nu dipika cinta ti kajauhan geus ngageter kana hate. Ari enak ngageter kan ningali si bapa. Gusti. Osok cenah mun can dahar 3 poe. Atau mending ngageter cinta tapi naon? Yah nu ngaranna cinta mah di mana-mana dicabak matak nyetrum. Baheula euceum momotoran jeung kabogoh, kacabak kana tonggong atuh da nyetrum. Ari enak nyetrum keneh nyabak si bapa. Ari si bapa nyetrum keneh nyabak pamajikan. Nyetrum cenah tah ngawadul atuh bisaannya. Gusti Bu, nu tadi kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala, ternyata nyabak salaki ge jadi ibadah mun apal kana ilmuna maleres Bu. Ibu sok nyabak salaki tara. Anu tara kunaon pas ya aja. Nyabak salaki jadi ibadah, nyabak naonan Neng? Naon atunya? Ngusapan. Oh, ngusapan atuh. Ibu ari salaki aja boga sirah. Boga Neng atuh da teh sirah ge sirahan mah kunaon? Dina sirah aya naon? Aya huis Neng, tenang Bu, huis oge sarua teh buuk, leres gitu. Nah, dari 1 lembar buuk yang Ece cabak dari hulu suami, Allah, eta bisa ngagugurkeun kana 10 dosa urang. Luar biasa henteu. Hiji naon ngaranna teh? Hiji buuk matak ngagugurkeun kana 10 dosa. Atuh komo mun gondrong ceuk Ece teh. Arek digelang ti kacoplok jeung huluna heug bae. Salaki teh ieu mah nya salakina. Usapan salaki teh hiji buuk matak ngagugurkeun kana 10 dosa kemungun gondrong. Neng kumaha mun salaki aja mah botak. Anu botak salakina di dieu. Gusti ulah bingung Bu. Sium kuring pernah dipikasieun Bu. Pertanyaan itu catat sieun euy keur ngabahas itu sok sieun ibu-ibu anu naranya. Kumaha mun salakina botaknya euy. Tapi sium kuring mah moal eleh ku jamaah. Cok abdi kieu Bu, salakina botaknya mohon ari salaki aja boga sirah sabariji 2. Lamun sirah anu luhur botak pindah ka mana? Gampangnya simple tuh, simple Neng, simple. Pandina nalika pindah maka hanap menang deui pahala. Naon pahalana? Hah? Ngabungahkeun hate salaki naon pahalana? 40 tahun paraho deui na cingho berarti di dieu mah. Cicing keneh oge enggeus. Ngabungahkeun hate salaki sabaraha cenah pahalana tadi? 40 tahun ibadah sun. Ku malaikat dicatat dipasikeun ka kari-kari dicabak tah sirahna teh si bapa teh. Eta dosa oge gugur. Matakan ulah aneh. Wanita yang solihah itu tidak pakai skincare, tidak pakai make up oge wajahna teh pika betaheun ditingali. Terus Bu, cinta jeung nyaah beda. Neng ari Ece nyaah tah henteu nya ka salaki. Rasa-rasa we ku Ece. Tetep beungeut nanti peuting. Salaki Ece boga banget Bu. Boga Neng dekok-dekok oge salaki Ece eta teh. Sok sanajan ciga carang kabutut ke salaki Ece eta teh. Tetep beungeutna saputing ti peuting. Pikeun istri anu ningali wajah salaki dengan penuh kasih sayang, dengan penuh naon cenah? Kasih sayang. Ece teh nyaah ningali salaki teh. Maka salila tetepan Ece kanu jadi salaki, salila eta oge dosa Ece digugurkeun ku Gusti. Contoh ibu ningali wajah salaki dengan penuh kasih sayang ditetep Gusti. Karunya teuing salaki teh. Muruluk dosa Ece. Ece ningali salaki dengan penuh kasih sayangna samenit maka dosa Ece oge gugur lamun misalkan Ece ningali salaki dengan penuh kasih sayangna sajam berarti dosana oge gugur kabita henteu. Tetep matakan buat salaki teh penting Gusti. Bapana ari teh saha nya euy salaki saha? Ari pek salaki batur Ece teh. Paingan teu wauh ceuk Ece teh. Balik deui Ece. Tetep Gusti. Saha eta teh? Bapana baheula mah bapana teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna. Gusti geus dekok anu cenah nya. Bapana baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna. Gusti, geus make iteuk nya paena mah.
Bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna. Dangukeun Pak, bapak-bapak teh bau. Bau naon Bu? Bau bako, bau udud, bau neraka, wah segala rupa. Dangukeun Pak nu di luhur bapak-bapak teh bau. Matakan ti peuting teh Pak make parfum. Siapa? Ieu mader make geliga. Atuh nyereng kada panon teh peurih. Ya dangukeun Pak salaki batur mah nya ti peuting teh memeh sarenya make kimono gaya. Mandi heula disemprot buukna oge. Ari orang dia nya naon atuh? Mencetan bitis we bari make GPU dari puh geus ti kebon laras geus eueuh so sweet-na kaayaan salaki pantar kitu keuceuk dipiceun teu naha nyaah mun teu nyaah mah geus dipalidkeun ka wahangan laras Bu nyaah berarti si Ece dikitukeun Pak asa cantiknya punya asa sampurna keneh we urang ge salaki we anu geus ripuh mararasaan teh padahal sarua urang oge ku si bapa teteh banget si ibu tipe ting inungna baheula mah inungna teh asa geulis ari ayeuna geus loba kokoloteun ayeuna mah inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna peot inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh kusing aya nu sing kayoan di dieu si bapa mah teu apaleun naon sing kayo ti peuting teh meni ngaharewas inungna geuningan alus eta mah lejing teh borelang lain lejing borelang eta teh naon alus geuningan eta mah lejing teh tarotol lain lejing tarotol eta teh naon Gusti urut borok jeung budug sim kuring nyebutkeun borok jeung budug sok nyeri hate baheula keur santri sok di naon sok diledekan santri budug cek abdi teh meni nyeri hate sabab sim kuring teu bisa kieu buleungeun teh kieu we da loba cenangan kenaeknya santri budug-budug oge nu penting barorok salian barokah manya ibudug barokah euceuk geuleuh eta panyakit tahadus bini mah sim kuring ge budug Bu ti pasantren ayeuna bisa ceramah ka ditu ka dieu pendak sareng ibu-ibu tahadus bini mah eta teh ladang budug heul matakan ulah aneh lamun misalkeun ayeuna aya santri budug kiaina oge Bu bungah kiaina teh budug cenah kiai budug euceuk cinta kepada manusia itu bisa berubah kapan saja betul Bu tapi cinta kita kepada Rasulullah SAW harus abadi sepanjang masa. Nah, neng urang kudu cinta ka Kanjeng Rasul. Jawabanana urang wajib cinta ka Kanjeng Rasul. Nah, kusabab Kanjeng Rasul anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud. Naon cenah? Sahibul maqamil naon ari sahibul maqamil mahmud teh tempat anu terpuji, makna terpuji, makna mahmud. Mahmuda bukan Bu mahmud didinya nyaeta ae asy-syafa'ah nyaeta syafa'atul udma engkin urang di poe kieu kusabab urang sadayana teh bakal mah ibu bade maot iraha teuing ibu ti heula abdi paneuri nya atawa abdi paneuri ibu ti heula pokona mah maot mah bakal terjang orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa ibu Titin ibu Ais ibu Eti ibu Imas mati ari nu geulis maot mah maot komo nu goreng mah pangheulana sigana teh nya ari sugante nu beunghar mah moal maot nyebunya sugante nu beunghar mah bisa kitu nyogok malaikat ternyata henteu kusabab urang teh makhluk ari makhluk maka kenaan ku ruksak anu asalna teu aya bakal teu aya deui leres kitu Bu urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa ibu apal padang mahsyar naon teuing urang sok dahar di dinya eta mah nasi padang neng naon atuh padang mahsyar ari ngaran mahsyar eta
palataran anu rata panasna waktu harita panon poe 7 nyata panon poena oge 7 Bu kamari urang Agustusan milu upacara pingsan atuh panon poe hiji teuing di mana saking ku panas murag dong ieu teh ecek kunaon cenah ieu nya geus teu betaheun mik oge ka mana cenah karek di mana ieu teh urang teh bakal maot Bu kamari urang Agustusan pingsan panon poena hiji teuing di mana komong kemah 7 panon poena ge nya eueuh nu bisa nulungan iwal amal keur di dunia urang amal teu boga budak soleh teu boga ngan kur bisa ngarepkeun syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi matakan kacida rugina jalma anu teu kabagian syafaati Kanjeng tong boroning kabagian syafaatna ningali ka Kanjeng Rasul ge teu bisa aya kitu ning jalma nu teu bisa ningali ka Kanjeng Rasul aya Bu saur Kanjeng Rasul kumaha wailun naon cenah wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah saha eta teh Rasulullah nya eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat jadi ngabetem pas Kanjeng Rasul disebat teh henteu nyebutkeun sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusolli alayya jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tar disodakohkeun tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat kitu nabil berkah bulan Maulid berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita bersyair dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sebelumnya saya memohon izin ya kepada para panitia dan pembawa acara simkuring dongkap karena ia tempat kemanapun saya berada pasti saya bawa kalender ini ada kalender 2026 nah haneng lila keneh geus dibawa kalenderna betul kusabab simkuring aina awalan datang ka dieu jadi simkuring sangkantenan we da ibu teh Irahadi meureun pendak sareng abdi teh leres gitu Irahadi pendak sareng abdi teh naon bedana kalender ibu jeung nu abdi ari nu abdi mah ieu luar biasanya ari nu euceum mah kan ti toko emasnya lobana bener teh teuing saha ning teu wauh fotona teh tah ari ieu mah kieu jeng-jreng cantik tidak cantik da dieditnya di handang di luhurna teh aya sholawat syifa yang bisa ibu baca kapan saja dan di bawah ada sosial media abdi anu real anu naon cenah real nyebutna kitu real anu asli anu nyaan aya di dieu jadi ulah nyanyahwanan ece teh nulis we awit Fitriani dina YouTube bright teh geuneuk lain abdi eta masalah. Kenapa simkuring jadi promosi? Kusabab banyak sekali oknum yang mengatasnamakan manajemen Awit Fitriani padahal bukan. Nah, supados henteu salah sambung ka ditu ka dieu kusabab isin simkuring mah nya lamun misalkan di kitu-kitu teh cenah bajar teh simkuring mah nya ceuk ka majaleng ka dihargakeun 8 juta. Mahal teu? Mahal cak abdi teh abdi mah tara di manajemen dah. Abdi mah da ka majaleng ka malin 8 juta. 10 juta cukup gitu. Tapi si kitu mangga kenang-kenangan sebagai ciri abdi kantos ka dieu anu tarik sorana anu calawakna gede melina tong hiji 3 hiji di dapur hiji di ruang tamu hiji di kamar sabaraha neng mangga hargana mung 10.000 nah teu 5.000 ieu mah da kertasna oge sae moal ruksak pamiti di duruk mah hayu urang sambil bersyair bersama nya bunya mangga sok nyuhunkeun hiji atanapi 2 pangintennya ka panitia anu tiasa ngabantah supaya langkung langkung singkat supados teu ngiteuing. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati tiasa mangga kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha
salli sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan percuma ganteng ora gelem salat iwa hiyo papat percuma ayu ora gelem salat Allahumma sallu alaihi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah salawat urang sadayana dugi ka junjunan urang sadayana anu mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah urang diangkeun janten umat Kanjeng Rasul, urang sing kabagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu cekap pangintennya sok sanajan sakadap atuh nabi sok sanajan lah seueur kakiranganana mudah-mudahan sing janten sing tiasa ngajantenkeun amal dina kahirupan sapopoe oge mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngamalkeunana mudah-mudahan sing manfaatna khususna kangge abdi umumna kangge ibu-ibu hadirin hadirat sadayana mung sakitu anu tiasa kapihatur hapunten tina kalalepatan usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.